ayah ya binatang nama iya ayah. Awas. Ade-ade mah galak mah. Dulur. Galak mah. Tah dulur, iya binatang ayah di luhur. Pasti iya menakutkan karena iya binatang galak banget. Iya lamun cenah make iya, orang disebutna penganiayaan binatang untuk make iya. Tapi Mang Dieng berusaha ndek make leungeun. Gimana di dinya nya? Dulur iya, fokus. Tah, menang dulur. Iya anu diteang henteu yo. Iya, anu diteang henteu tadi, karak menang teh tadi Mang Dieng geus atuh muter-muter. Aduh, ternyata binatangna ayeuna ieu lumayan dia sampai ge kuat. Ieu bisa dimasak tumis, bisa digoreng. Terjaman hese duit kieu lumayan. Alhamdulillah. Mang Oleng Channel berhasil.